Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat ke-17 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mangkana nahasaha jalmana kana anu bukti ala bayyinati kana penjelasan kana aturan mirrobihi ti pangeranana itu jalma-jalma. Wayat luhu jeung dibacakeun hu ka itu jalma-jalma syahidun sebagai saksi minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala min qablihi ti samemehna ogenan kitabun aya kitab tegasna Toret anu dilungsurkeun Musa ka Nabi Musa. Jadi kedah iman orang oge ngan teu dianggo pedoman ayeuna mah iman wungkul yen aya kitab Toret, aya Injil, aya Quran, aya Jabur sareng sajabana. Kitab Toret anu dilungsurkeun ka Nabi Musa teh eta teh imaman sebagai pedoman kanggo waktos umat zaman harita. Warahmatan sareng rahmat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ari itu jalma-jalma anu kenging rahmati Allah. Yu'minuna tegasna eta teh jalma-jalma iman bihi kana kitabna Allah. Jadi upami nu iman kana kitabna Allah mah eta jalma kasebat jalma anu iman. Upami teu iman kana kitab Allah sanes mukmin. Ama yakfur jeung sahajamana yakfur anu kafir anu teu percaya bihi kana kitabna Allah minal ahzabi anu datangna kitab Allah eta teh til al ahzab kelompok-kelompok waktu harita di Quraisy di Mekah waktu harita ti mana wae ayeuna kelompokna fanaru mangka balasanana jalma nu teu percaya kana kitab Allah fanaru mangka balasanana neraka. Mau'iduhu anu geus dijanjikeun eta neraka teh ka jalma-jalma kafir. Wala taku jeung ulah anjeun fi miryati kana dina karaguan minhu tina eta kitab-kitabna Allah. Innahu sanyana ari itu Al-Qur'an haqqu eta teh kebenaran mirrobika ti pangeran anjeun kebenaran eta teh tapi walakina tatapina aksarun nasi kalolobaan jalma-jalma la yu'minuna teu iman kana Al-Qur'an. Waman adlamu jeung saha adlamu anu leuwih dolim mimaniftaro tibatan jalma-jalma anu jijieun alallahi ka Gusti Allah kadziba kana kabohongan. Contohna nyebutkeun Kangjeng Rasul anu ngarang Quran. Quran teh jijieunnan Rasul, sihir eta teh cenah. Gelo eta teh jijieunnan ngada-ngada. Sesuai dengan nafsuna. Nu kitu teh eta teh alallahi kadziba. Ulaika ari jalma-jalma anu kadziba, tegasna jalma-jalma anu ingkar teu percaya. Yu'riduna bakal dihadapkeun itu jalma teh ala rabbihim ka pangeranana itu jalma-jalma tegasna ka Gusti Allah. Wa yaqulu jeung bakal nyarita itu jalma-jalma asyhadu kalayan disaksikeun ku anggota badana ku para malaikat. Jadi engke mah nu nyarios teh anggota badan. Watu kalimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun eta anu bicara teh tangana disaksikeun ku sukuna. Bima kanu yaksibun tina naon anu dipigawena. Jadi engke mah mulut terkunci anu nyaritos teh anggota badan kalayan jak disaksi. Haulai jeung ari itu pisan alladzina eta jama-jama kadzabu anu ngabohongkeun ala rabbihim ka pangeranana ka Allah itu jama-jama. Ala ingat hai manusia kabeh laknatullahi ari laknat Allah teh ala zalimina eta ka jalma-jalma anu zalim antu nenempatkeun sesuatu henteu pada tempatna nyembah kasalian teh Allah jeung sajamana.
Sahadai anu bakal dilaknat teh ka dieu diteraskeun. Alladzina yasuddu jelema-jelema anu yasuddu ngahalangan, sadad ngahalangan. Ansabilillah kana jalan Allah. Wa yabgunaha jeung hayang eta maksud ha itu jalma-jalma teh kana jalan Allah iwaja kana nyen pangbengkokan ngamusyrikeun ngabengkokeun kana jalan nu salah ta eta nu kitu dilaknat ku Gusti Allah. Wahum jeung itu jalma-jalma bil akhirati kana poe akhir hum itu jalma-jalma kafiruna henteu percaya bakal dihisab henteu percaya aya timbangan aya mizan jeung sajabana tah nu kitu teh dilaknat ku Allah bahkan dia balas ku narakana Allah ku siksana Allah. Jadi saat teu acan maot orang sadayana upami teu acan percaya kana Quran teu acan percaya kitab Allah sok urang saserengan nyuhunkeun pituduh ka Gusti Allah supaya supados percanten kalayan urang kenging rahmat Allah kenging hidayahna Allah. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.